Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda wadia bala dongeng sadaya. Wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deui nya sareng Aki di acara anu maneuh tangdos namanya eta dongeng Sunda anu dipancarluaskeun ti kanal YouTube Tepas Sunda, tepas tempat ngariungna urang Sunda anu mika memet kana dongeng Sunda. Pamirsa, kumaha daramang sadayana usum naon dipalih ditu tangdos nama sigana sami usum halodonya. Tos warurat cai di palihan dia ge pamirsa sumur-sumur gararingnya PDAM teu ngocor gitu. Tapi sanaos kitu urang tetep teras kipayah mahnya tarekah. Mugi-mugi oge doana urang sadaya hujan enggal turun. Mugi sadayana oge tetap dipaparinan kasehatannya, lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna digambilkeun rezekina sarta ditebihkeun dina sagala rupi mara bahayana. Amin ya robbal alamin. Pertas biasa urang ngeureuyeuh deui neraskeun hanca nu katunda nyaeta lalakonna Sanjaya Galunggung jawara pedang dewa anu nincak dina bagian sabaraha ayeuna teh 18 kitu nya. Dina lalakon lumaku Purwa rekaan Wardang Hati Bandung. Urang keureueuh deui nya sapertos biasa kumaha lalakon Sanjaya atuh saterasna. Ulah hilap nu tacan subscribe mangga di subscribe heula, ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi kana HP-na upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana para mitra kaum dangu anu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng Aki nya. Hatur nuhun. Urang keureueuh deui dongengna. Urang ngamparkeun deui samak kabuitanna para samakna sor atuh aya es goyobodna mangga kaparayun sadayana prung Menak oyag katempo jete deui awakna teu daek cicing ngalengkah ka ditu ka dieu bari gudak hideug jeung gutak kitek. Tapi ngadadak sabrut manehna narajang deui ka arah Sanjaya. Sanajan ngabudalkeun sakabeh jurus tangan kosongna, menak oyag teh teu bisa pikeun noel kulitna jawara pedang dewa. Sabab tingkat kalincahan, kagancangan gerakan jeung kagesitan gerakna aya di sahandapeun Sanjaya Galunggung. Sanggeus ngagempur bebeakan salila salawe jurus bari taya mawa hasilna naon. Menak oyag dengan gajlang mundur, leungeun katuhuna harita diangkat tuluy digentakeun ka arah Sanjaya, blesat bae sinar beureum ngablesat kaluar tina dampal leungeunna menak oyag. Sanjaya gancang meberkeun leungeun katuhuna di hareup bari tetep ngawatak aji sayuti cahaya. Sinar beureum langsung ngabalik arah bari jadi ngalobaan tilu sinar teh bareng ngadius ka arah anu bogana. Menak oyag bari ngagebeg grewas gancang ngajaul ka luhur
pikeun nyalametkeun dirina. Duar bluk. Sinar beureum nu dua ngahanca tangkal kai, nu hiji nama ngahanca kana batu gunung. Tangkal kai jeung batu sarua bareng bareula. Menak oyag beuki panasaran kalawana, anu dipeunteun ku dirina mah jurusna teh biasa-biasa bae. Kitu-kitu bae, teu aheng tapi hese piksan pikeun dirubuhkeunana. Dianggap biasa bae teh ku menak oyag sabab Sanjaya memang embung ngaladenan nafsu tarungna menak oyag. Sanjaya mah ukur nyingkahan panarajang sarta malikeun seranganna menak oyag. Sanjaya teu pernah males narajang ngagunakeun jurus-jurus mautna. Sabab pikirna ge si Wanoja teh ukur salah sangka ka dirina anu sabenerna mah diantara maranehna teh teu boga urusan naon-naon. Menak oyag harita muterkeun dua leungeunna, tuluy diangkat ka luhur saterusna disodokkeun ka hareup ka arah jawara pedang dewa. Kiwari mah aya dua sinar hejo anu ngablesat tina leungeunna. Muru ka arah jawara pedang dewa. Kawas tadi Sanjaya mah tetep kalem nangtung ajeg dina tempatna. Saukur ngangkat leungeunna ka hareup, dua sinar hejo rubah jadi genep. Satuluyna bareng Malik ngablesat ngagempur kanu bogana. Edan ieu jajaka, sakabeh panarajang aing bisa dibalikeun. Gerentas menak oyag bari langsung ngagejeng ke belah kenca. 5 sinar disingkahan ku dirina, tapi sinar nu kagenep nu paling tungtung ngejebrod ngahancap pisan kana dadana. Bledag, juralit blug. Aduh, menak oyag ngagerung tuluy ngacungkal rubuh. Baju di palebadadana soeh, kulitna katempo beureum. Aduh, panas pisan dada aing. Aduh, aing kudu gagancangan ya mangubaran tatu aing. Samemeh jantung aing anu karerab ku hawa panas. Menak oyag gancang sila tuluy ngalirkeun hawa murnina sarta ngarapal anti tina tenggelan sinar hejona. Sanjaya ukur nempokeun ti kajauhan, teu daek narajang ka menak oyag anu husu mulihkeun tatuna. Sanggeus dadana teu karasa panas, kulitna pulih deui. Menak oyag gancang nangtung, awakna oyag-oyagan teu daek cicing. Iya maling teh sigana mah lain maling samanea. Pangabisana lumayan oge, maling sakti sigana mah yeuh. Gerantas menak oyag. Menak oyag maju 2 lengkah ka hareupeun Sanjaya. Leuwih hade anjeun teh terus terang bae sarta masahkeun eta peso pusaka. Sangkan diantara urang teu saling memusuhan, malah bisa nyambung tali sosobatan. Laina leuwih hade ge urang sosobatan tibatan memusuhan meling kasep. Cek menak oyag bari gutak kitek cetek sarta leungeunna ngopepang ngulinkeun buukna. Kuring mah geus nyarita tadi ge teu apalna naon ngeunaan peso tanduk jurig eta. Kuring teh lain maling menak oyag walon Sanjaya. Lamun lain maling, kunaon anjeun kulayaban di ieu wewengkon? Ieu wewengkon teh kaasup wilayah paguron kami. Nyata paguron tongkat sakti. Guru kuring, abah malaikat miskin lamun panggih jeung anjeun di dieu pasti bakal nyurigaan ka anjeun oge. Sanjaya maju salengkah. Tepungkeun bae kuring ka guru anjeun. Abah malaikat miskin eta, ke kuring bakal ngajelaskeun pasoalanna ka guru anjeun secara langsung. Kunaon kuring tepi ka aya di dieu? Teu perlu. Leuwih penting ge pikeun abah guru mah ayeuna manggihan pusaka peso tanduk jurig eta. Tibatan ngadenge keterangan ti anjeun. Walon menak oyag. Sanjaya maju deui 2 lengkah ngadeuketan ka menak oyag. Lamun kuring nyakalan eta pusaka meureun ti tadi ge
ku kuring geus dipake pikeun ngalawan anjeun, tempo kuring mah tuh teu mawa naon, teu mawa peso. Cik Sanjaya bari ngangkat dua leungeunna sangkan cangkengna ka tempo jelas ku Menak Oyag. Manehna teu nyumputkeun naon. Eta mah siasat licik anjeun. Anjeun teh ngahaja teu ngagungeun eta peso sangkan anjeun bisa ngangles dina sangkan kuring. Emangna kuring teh teu bisa ngarampa kana paniatan anjeun. Kitu lain maling ganteng. Ngadenge sebutan maling ganteng, Sumbaruni hatena ngahebanas kaduruk ku seuneu timuruk. Komo ningali Menak Oyag bari kutak-kitek maledog. Imut anu kareueutnaker ka Sanjaya. Tetepana ge pinuh ku hawa nafsu. Gep Sumbaruni nyokot batu sakepeul. Teu anta parah deui bleuwer batu teh dibaledogkeun ka arah Menak Oyag. Tapi nu dibaledog tetep ajeg. Baledogan batu teh dihadang ku kebutan dua ramona anu ngaluarkeun tenaga jero tanpa sinar. Wut prak. Batu hancur di tengah jalan, teu nepi kana sasaranana. Adi anjeun teh bangor oge nya maling kasep. Sigana anjeun teh sakomplot meureun jeung adi anjeun nya. Bisa jadi peso pusaka eta teh disumputkeun di sajeroan baju adi anjeun. Ceuk Menak Oyag bari teu daek cici ngalengkah ka kenca jeung ka katuh. Sing percaya ka kuring Menak Oyag. Kami teu maling eta pusaka. Tapi lamun anjeun tetep teu percaya naon bae kahayang anjeun bakal dilayanan ku kuring. Cek Sanjaya tandas ayeuna mah. Alus lamun kitu mah. Lamun kitu hayu urang ka rurungkunan belah ditu tuh. Tembal Menak Oyag bari curugna ngacir nunjuk ka rurungkunan eurih anu bala ngajejemrung. Pikeun naon ka ditu? Sanjaya kerung. Nya cenah bieu anjeun nyarita naon bae kahayang kuring bakal dilayanan ku anjeun. Lamun Menak Oyag bari ngiceupan ka Sanjaya pinuh ku arti. Bibirna maledog deui imut anu kareueutnaker. Gadis kotor. Sumbaruni ngagero. Sakali deui anjeun ngarayu manehna, sirah anjeun bakal dibancarkeun ya ku ieu batu ya. Cek Sumbaruni bari nembongkeun batu anu leuwih badag dina caklan leungeunna. Ngadenge gorowokna Sumbaruni Menak Oyag galakah seuri. Adi anjeun mah galak oge nya. Cukup wanian oge calemeng pinter nyarita. Pasti anjeun teh nyaah pisan ka adi anjeun eta. Ngan jakal budak salucu manehna kudu jadi adi maling hina. Kawas anjeun maling kasep. Sumbaruni teh beuki jengkel batu nu dicokelna gancang dibaledogeun bari lumpat ngadeuketan. Sangkan pamaledogna leuwih tarik jeung keuna kana sasaranna. Yuk wut bleuwer. Sumbaruni tuluy lumpat deui ka tempat asalna dina gerakan lumpat anu lucu. Batu disinggahan ku Menak Oyag ku jalan muterkeun badanna ka hareup put plos batu labas ka tukang. Menak Oyag ngalengkah ngadeuketan ka Sanjaya. Manehna eureun ti lengkah di hareupeun jawara perang dewa. Panonna anu buleud bersih neuteup bari ngandung arti anu sejen. Kasih Jaya ka kasep di hareupeunana Menak Oyag nulak cakeng ku sabelah leungeun sedengkeun awakna terus oyag-oyagan teu daek cicing saeutik ge. Lamun kuring bieu ngajak anjeun kanu buni di satukangan rungkunan itu. Ku sabab kuring tirek ngagaradah anjeun. Kuring hayang yakin lamun eta pusaka tanduk jurig teh teu disamunikeun dina awak anjeun. Lamun digaradahna di dieu tangtuna anjeun teh bakal era ku adi anjeun eta. Ceuk Menak Oyag. Bari ngiceupan sagala meret isarah. Teu perlu anjeun ngagaradah kuring. Tina ngageterna leungeun anjeun ge kuring geus apal lamun anjeun boga niat anu teu unik ka kuring. Tembal Sanjaya. Menak Oyag katempo reuas pipina semu bareubeu dina hatena ngabatin. Teu sangka manehna bisa neguh kana maksud aing. Menak Oyag
tuluy jebi. Sanajan anjeun kasep ngelempereng koneng ge, ulah nyangka lamun kuring boga niat kotor ka anjeun. Nu penting pikeun kuring mah bisa manggihan eta peso pusaka sabab mulangna eta peso jadi kewajiban pikeun kuring. Anjeun rek keukeuh nuduh kuring ge, kuring tetep moal ngaku. Sabab kuring mah lain jalma anu maling eta peso. Mending ge panggihkeun kuring jeung guru anjeun atawa anjeun nyingkah ayeuna keneh ulah ngahalangan lampahan kuring, ceuk Sanjaya. Pedang kuring anu bakal maksa anjeun pikeun ngaku maling kasep. Sok bae ari anjeun sanggup nyabut pedang anjeun mah, cuk Sanjaya bari nyindrekeun Ramona kana pedang anu ngagaplek dina cangkengna menak oyag. Kakuatan sindrek kuludug anu digunakeun ku Sanjaya kawas anu matri kana pedang jeung sarangkana. Pedang teu bisa dicabut ku menak oyag, manehna ugal-ugil ngerahkeun tenagana tapi pedang keukeuh pageuh teu bisa kacabut. Hebat anjeun bener-bener mibanda ilmu anu luhur maling kasep. Kuring beuki yakin lamun anjeun anu maling peso tanduk jurig teh. Sabab ukur jalma anu mibanda ilmu luhur anu sanggup bisa asup ka kamarna guru bari jeung teu katohyan. Anjeun sorangan kapanggih ayeuna mah kapancing ku siasat kuring. Cek menak oyag, manehna nyumputkeun rasa erana pedah teu bisa nyabut pedangna. Lamun kuring bisa asup ka kamar guru anjeun lain ukur peso tanduk juri anu dicokot ku kuring, tangtuna anjeun oge bakal digembol ku kuring sakalian. Walon Sanjaya ngahaja nyarita bari heureuy sanggan katempo lamun dirina teh lain maling kawas anu disangkakeun ku menak oyag. Ngadenge kitu menak oyag kalah nyegekik seuri, tapi na leungeunna ngusiwal kana saku bajuna. Ngadadak manehna ngabantingkeun barang buleud warna biru kana taneuh anu aya di hareupeun Sanjaya. Hut pledug haseup warna biru mulek. Sanjaya kabulen ku haseup menak oyag gancang olebat ke arah Sumbaruni. Sada langsung notok Sumbaruni, saterusna Sumbaruni dipanggul. Plesat bae menak oyag teh lumpat ninggalkeun eta patempatan. Sanjaya harita muterkeun dua dampal leungeunna, angin ngagelebuk ngabuyarkeun haseup biru. Kadenge suara menak oyag ngagorowok ti kajauhan. Maling kasep, lamun anjeun hayang nyokot adi anjeun kudu datang bari mawa pusaka peso tanduk jurig. Lamun henteu ulah miharep anjeun papanggih deui jeung adi anjeun ieu. Kurang ajar, manehna kalah nyulik Sumbaruni. Sanjaya ngablesat pikeun ngudag tapi kakarake opat tumak awak Sanjaya langsung nyolonton rek labuh. Sukuna ngageter leuleus, dadana karasa eungap. Edan, haseup biru tadi sigana mengandung racun, sempet kaseuseup ku aing. Aing kudu mulihkeun heula awak aing kieu mah. Sanjaya gancang sila manehna ngerahkeun hawa murni geunis salju pikeun ngusir hawa racun anu sempet asup kaseuseup ku dirina. Lalaunan dina liang irung Sanjaya ngelun haseup ipis warna biru kesang renung dina tarangna Sanjaya. Geus ngarasa lamun awakna pulih Sanjaya gancang nangtung deui. Licik si menak oyag deh, ngarasa teu mampu ngalawan aing. Sarta teu sanggup meureun pikeun neangan pusaka guruna. Manehna jadi ngamangpatkeun aing. Sangkan pusaka tanduk jurig bisa kapanggih. Aing jadi boga urusan ieu mah jeung paguron tongkat sakti. Aing kudu neangan eta paguron sarta nepungan guruna anu katelah malaikat miskin eta. Sanjaya gancang ngawatek gerak silumana. Sangkan bisa lumampa leuwih gancang, plesat we awakna blesat kokolebatan lir kilat gancangna nandingan angin. Bakat ku gancang na gerakan jawara pedang dewa nu katempo ukur kolebatna bayangan bodas. Anu ukur bisa katempo eta ge ku jalma anu mibanda indra panenjo anu seugeut pisan.
Jalma biasa mah atawa nu hengker elmuna hamu bisa ningali gerakan gancangna jawara pedang dewa. Di luhur hiji lamping katempo aya saurang jalma nu keur nangtung manehna neuteup ka arah kolebatna bayangan bodas anu keur mapai suku Gunung Kundalini. Sanjaya nu keur lumpat tarik ngadadak ngeureunkeun lumpatna sabab aya sinar hejo anu ngadadak ngaliwat di hareupeunana. Eta sinar hejo teh ngahantem pisan kana batang tangkal kai badag anu aya di kencaeun jawara pedang dewa. Pledag. Dorok-dok kubrag, tangkal ngadorok-dok beunggas, tuluy rubuh pisan ngahalangan jajalaneuna Sanjaya. Untungna Sanjaya ngejat ka tukang lamun teu manehna bakal katinggang kudahan tangkal anu baradag. Jalma anu ngahadang aing. Sanjaya culang cileung teu katempo sasaha, tuluy ngagunakeun ilmu lacak jantungna. Teu kadenge sora napas atawa kakadegan jantungna. Hartina jalma anu ngarubuhkeun ieu tangkal teh jarakna jauh ti dieu. Geurentes Sanjaya dina jero batina bari panonna terus gular-gilar nitenan kayaan di sabudereunana. Keur kitu seor kadenge sora ngaguruhna angin. Gelombang angin datang ngagelebug ngendekeun tatangkalan dang daunan dina tatangkalan nu aya di sabudeureun Sanjaya murudul raragragan. Tiap daun anu ragragana taneuh nimbulkeun haseup bodas sarta ngaluarkeun hawa anu kacida tiisna. Beuki loba daun anu raragragan kana taneuh nya beuki loba haseup anu ngelun sarta hawa beuki karasa nyecep tiris. Suku Sanjaya geus mimiti ngageter awakna oge mimiti kabulen ku halimun bodas anu muncul tina daun anu raragrag kana taneuh. Ieu mah ilmu kiriman ti jauh, aing kudu ngalawana. Sanjaya gancang sidakep ngarapatkeun dua leungeunna dina dada panonna dipereumkeun hawa murni genis salju dikerahkeun bari nyekeutkeun kakuatan batina. Hawa panas mimiti mancar tina awakna Sanjaya. Beuki lila beuki ngaheab panas, halimun anu ngabulan awak Sanjaya peurai lalaunan. Dang daunan teu maruragan deui, hawa pulih cara biasa. Sanjaya harita can ngabeuntakeun panonna oge nurunkeun leungeunna sabab ceulina anu seukeut masih ngadenge aya sora ngaguruh angin anu datang ka palebah dirina. Aya sora kakedegan jantung anu kabawa ku angin kadenge samar-samar ku ceuli Sanjaya. Beuki lila sorana beuki kadenge jelas sarta karasa beuki ngadeuketan. Sora angin ngeleung-leungit Sanjaya ngadenge sora suku anu napak di hareupeunana. Sanjaya gancang beunta sarta nurunkeun leungeunna breh katempo. 5 lengkah di hareupeunana aya seorang awewe geulis nangtung bari sukuna rada ngajegang. Eta awewe teh umuran 30 tahun, geulis rancunit bukna digelungkeun sawareh di tengah. Panonna endah borolok buruleuk curileuk, irungna bangir bibirna beureum ambu cuy, aya karang dina kencaeun gadona. Nambah mantes tur kewas kana keuretan beungeutna anu ngadaun seureu. Si awewe teh make jubah warna beureum tapi nu nyieun ratu kana jajantungna jawara pedang dewa. Papakean jerona anu model pinjung sadada teh dijieun tina kain anu ipis kacida. Jeroanana atuh ngalangkang katembong jelas. Seri ipisna mibanda daya pikat anu rosa, anu bisa ngarames-rames sakur hate lalaki anu nempona. Sanjaya tepi ka kudu nahan napas napikeun nahan gumuruh dina dadana. Saha anjeun teh nyai? Sanjaya tu manyati heula sanggeusna ngadu teuteup salila 3 tarikan napas. Anjeun sigana mah kakarak nempo kaulanya. Tapi tangtuna anjeun pernah meureun ngadenge ngaran kaula mah.
Kaula anu katelah Nyai Sapulanang. Walau neta awewe ngakukeun ngaran Nyai Sapulanang. Sanjaya kerung, sabab kakarak harita manehna ngadenge eta ngaran. Kuring kakarak ngadenge ngaran anjeun Nyai. Lamun kitu, anjeun teh lain urang dieu. Anjeun pasti nama datang di jauhnya. Sangka Nyai teh henteu salah, kuring datang jauh ti wetan. Nyai Sapulanang ngalengkah ngadeukeutan ka Sanjaya, jarakna kiwari ukur 2 lengkah jeung Sanjaya kaambe. Seungit minyak anu nyambuang tina awakna, anu mibanda kulit koneng umyang bersih. Seungit anu bisa ngahudangkeun gairah sakur lalaki anu dideuketan ku manehna. Sanjaya nahan napas napikeun nahan kakuatan daya pelet minyak seungit Nyai Sapulanang. Di mana anjeun teh? Sarta saha ngaran anjeun? Tanya Nyai Sapulanang bari maledog imut anu kareueut naker. Sanjaya malas ku seuri kokojona anu bisa ngalenggerkeun hate awewe anu sakumaha kuatna ge. Tuluy pok ngawalon. Kuring mah jauh ti Galunggung. Ngaran kuring teh Sanjaya. Galunggung. Galunggung, Gunung Galunggungnya. Sanjaya. Keke. Kaula teh asa pernah ngadenge eta ngaran teh, tapi irahannya jeung di mana? Kuring mah ukur jajaka lembur Nyai. Jajaka biasa nu teu boga pangartina naon. Pamohalan lamun Nyai pernah ngadenge ngaran kuring. Ceuk Sanjaya nyoba nyumputkeun dirina sangkan Nyai Sapulanang teu naguh saha dirina anu sabenerna. Dina kayan kitu. Kolebat jurelat kalayang cle. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya biru, leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Datang ka hareupeun Sanjaya jeung Nyai Sapulanang. Eleh eta si Kasep geus paduduan deui jeung nu geulis. Ka mana anu kamari nya? Geuningan jeung ka mana eta si lucu Sumbaruni. Dede jadi budak leutik mani lucu teh. Aduh aing mah mani hayang nyiwit kana pipina. Eta ieu geus heula ieu paduduan ieu sok mending ge calik tah bari jajan sok palai aug atanapi ieu kukurau sok milih raos sadayana ge haneut keneh bari jeung amis raos kareueut matak dedeyeun ieu aug ibi mah cek pamiarsa ge. Dede sok mangga bari sabaraha pincuk ewang atuh. Pohara pamiarsanya. Kuno rojana bisa ruwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana di mana wae ayana para mancowar salam dunya. Sakitu heula panginten dongeng nanya lalampan Sanjaya Galunggung dina lakon Lumaku Purwa bagian ke-18. Cag urang tenden dihaneulem sieum gesan sampeureun urang tuna dihanjuang siang gesan alaeun urang samper di bagian salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa anu satya ngantos satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Hatur nuhun pisan. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Sakitu heula panginten pamirsa nu kapihatur mugi sadayana pamirsa di mana wae ayana nya teu kirang naon-naon. Sehat waluya sapapaosna oge lancar sagala rupi urusanana nya dikobus sadaya piduana sapanaja monggo Allah taala amin ya robbal alamin. Pamirsa mancowar salam dunya akina amit wungkur heula nya sakitu heula nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.